فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون Wallahu a'lamu bimuradihi wa idza quri'al Qur'anu lan tatkala den baca Al-Qur'anu Qur'an fasami'ulah maka ngarungwakeun sira kabeh lahu kana Qur'an atau kadua Qur'an wa ansitu bisa kena bisa kadua wa ansitu lan pada nengleng sira kabeh anil kalam ya ada saking rarasan la'allakum manawa sira kabeh turhamuna iku den ngolasi sira kabeh nuzilas dan turunkan ya ayat fitarkil kalami fil khutbah ing dalam ninggal rarasan dalam khutbah wa ubiran halan dan ga ibarat apa anha saking khutbah bil qur'ani kalawan qur'an istimali alaih kena ngawangkune khutbah ingat sa qur'an wa gilalan dan ucapakeun apa fi qiraatil qur'an mutlaqat ing dalam maca qur'an halan mutlaq واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين Wallahu a'lamu bimuradi wazkur lanun eling sira Muhammad rabbaka ing pangeran sira pinafsika ing dalam ati sira sirra tegese ing dalam jeratu tabarruan ala dep tadalulan tegese dep wakifatan lan ale wadi khofal minu tegese wadi minhu saking arab wa fauqa siridunal jari lan dalam sadurunge landunal jari ada orang ana banter minal qauli saking ucapan ayakos dan tegese sedengan bainahuma dalam antarane sir dan jahat bil gudwi dalam isuk-isuk wal asalan pirang sore-sore ay awailin nari wa awakhiriyat tegese pirang-pirang awal awan dan pirang akhir awan pirang-pirang akhir nahar lan ajana sira kabeh minal ghafilin ikut tetep saking kang lali kabeh an zikrillah saking zikiring Allah innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun Wallahu a'lamu bimuradi satuhune wong akeh kang tetep ing dalam sanding pangeran sira Muhammad al malaika tegese pirang-pirang malaikat la yastakbiruna iqarana sarombong ya alladzina yatakabbaruna tegese sombong ya alladzina an ibadati saking ibadah ing Rabb atau Allah wa yusabbihuna ulan pada ngabersihkeun ya alladzina hu ing Allah yunazzihuna wa ma la yaliku bi tegese ngabersihkeun ya alladzina ing Allah saking barang kang ora layak maka lawan Allah walahu yasjuduna lan kode Allah pada sarujud ya alladzina kabeh ya khusunahu bil khudhi wal ibadah tegese nangtukeun ya alladzina ing Allah kalawan DPDP lan ibadah fakunu mithlahu maka ana sadaka baiku mithum umpamane alladzina fakunu mithlahu maka ana sadaka baiku umpamane alladzina Quran teh mukjizat Al-Quran lain di zaman kangjeng bae. Terus selama Quran ayat berarti mukjizat ayat.
urang mendalami Al-Qur'an tina segi pembacaan makharijul huruf can karasa kurang. Ketika kurang diperdalam makna-maknana can karasa mukjizat Al-Qur'an can karasa. Ketika ku urang diasupkeun ka sanubari dipake ku urang mulai aya getaran-getaran jeung aya cahaya maknawi anu asup ka jero hate urang anu reaksi jeung efekna ka awak mulailah di dinya nyana dibere keyakinan ka Gusti Allah. Ketika terus manehanana beribadah ka Gusti Allah melalui Al-Qur'anul Karim dengan pembacaan anu maher, maknana kunyana terus disilulupan, diperdalam, dibaca, dihartikeun, diamalkeun, dibongkar maknana, mulai makna huruf, kemudian makna rahasia katempo agung luhurna Al-Qur'anul Karim. Mulai ibadah pinuh ku kayakinan Al-Qur'an teh karasa mukjizatna. Lantaran ketika aya awewe ditanya teu daekeun bacakeun ku urang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaba wasy-syamsa wal qamara ra'atun. Kang Pendi, jangan berpisah engkau harus ada di sampingku. Tanpa engkau hidupku hampa. Aduh, Masya Allah, paham. Aku serahkan diriku untukmu. Segala-galanya adalah untukmu. Terasa jika engkau ada di sampingku dunia sejuk. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Wah raja siapa? Tidak terasa terik matahari kalau mataku memandangmu terasa sejuk luar biasa. Tanpa payung tetapi cinta sudah memayungiku. Waduh. Pohara eta izkola Yusuf ngamuk. Jehehe, lain lalagat. Aya jelema ka urang, nek ngahurupan urang 40 ulah 40, 1000. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim hamim hamim. Mal dibacakeun ku aing terus. Tama kudu ijazah ka aing make sapi. La aglibanna ana wa rusuli. Wah, langsung tiup, puh, munti itu ngajengkang urang, beres. Dua di antarana, lolobana urang nu ngajengkang. Mujizat, mujizat Al-Qur'an lain lalagan. Masya Allah Karim. Emang kuari eueuh kitu seseorang anu masih kene ngarasakeun mujizat Al-Qur'an ambalah ya loba keneh. Anu lamun ditunjuk cak ngaguling jelema. Quran teh mukjizat. Boho al-mujiz. Diganjar dibacana bakal ngapeskeun ka musuh. Kamari teh diulah demo teh seluruh polisi ngalaran demo. Polda mana nu ngamenangkeun demo? Kapolres mana nu ngamenangkeun demo? Polsek mana? Oh, anu jelema hudang sorangan deuk kumaha atuh? Teu dibayar teu naon berangkat gue mau kabeh lamun lain mujizat mal bisa. Di Ciamis lempang ka Jakarta lamun lain mujizat Al-Qur'an nempe modar nya na. Ye, bagu bah gitu. Bae. Di dieu lempang ka Serang bae ge.
Itu wana tuh je Bang Wahab parang sana lamun lain kasorot ku mujizat ngan teu karasa. Ai eta nya boga himmah anu tinggi. Boga himmatul aliyah anu tinggi lempang di Ciamis. Eta di Padang. Di Padang teh lamun laut mah nya ge lempang ka dieu. Ngan kulantaran aya laut naik mobil teu meunang kapal udara disewa ku nyana. Lamun lain gagahna mujizat banyak nyewa kapal atuh. Neuk nanaonan nyewa kapal. Breng ka Jakarta tak gagahna mujizat lamun hayang nyaho kos kitu. Gagahna mujizat teh kos kitu. Tanpa ditita-tita sanajan nyana ngomong, apa-apaan cek kau pada datang ke Jakarta ngapain cek jana ngapain? Ieu mah berangkat teh atuh ditira ku Quran berangkat. Maidah ngamuk. Masyaallah. Mantak cek singko di Jakarta itu siaok apa-apaan bawa-bawa maidah maerot ke dibawa. Tolol deh singko. Kalau maerot, iya jangan bawa-bawa maidah kayak ceknya nanti. Ceknya nama jelem mah meureun maidah. Al-Quran, ya Allah, ya Rabbi. Al-Quran teh lamun geus gawe kula Quran kakarak saayat. Nu batak waliullah boga keyakinan. Urusan pae lain deui, urusan pae mah ajal. Ajal teh mah urusanana perang teu perang pae, demo teu demo pae urusanana. Dahar teu dahar pae. Soeharto moal beak 7 turunan modarnya. Ibutin pae. Atau komasia RT itu bukan naon modalnya siapa parae nabe dusugi ge pae dusugi pae artinya parae ulah diukur ku urusan berjuang perang ulah urusanana urang teh neangan ridho Allah hudang kabeh mujizat hudang mujizat moal katahan kajen kumaha ge ieu can sakumaha mujizat Al-Qur'an masih kene ngendek di jero masih kene ngendek kudu dititahan nang saha urang lembur atuh demo nang saha ditahan jauh ditahan oh ditahan kan nanya dok mau pada kemana mau ke Jakarta ngapain demo ikut hei siapa yang mana udah kenalnya pokoknya gua ikut sono siapa gak modal gak usah tanya modal gua pokoknya gua ikut aja ke sono ntar lu kalau ditanya sama polisi ngapain ke sono enggak polisinya gua gemlang dah eta nang saha ngomong gitu coba ayo urang lembur teh nyaho naon lamun polisi ngahalangan paeh didinya polisi ulah disangka paehna ku eta budak ku mujizat modar sia polisi ge mujizat lamun geus ngamuk masyaallah gunung diangkat atuh pan cek Fudel bin Iyad ditanya we kiai ari nu ngaran wali kumaha nu ngaran wali mah lamun nyana nunjuk sesuai jeung tunjukna lamun cek nyana ngaler cek nang hidung ngidul eta wali. Oh, eta kos kitu. Kebeneran Ki Fudel bin Iyad ngageserkeun kopeahna ieu. Set, gunung miring gunung. Weh, sakjana eta. Eta deung ngabuktikeun bahwa nyana wali. Itu gunung miring cenah dikeun deui. Wah lempeng deui. Wali. Eta teh kudu hese-hese wali mah. Kulantaran nyana teh teu percaya ka wali kehebatan wali. Dibuktikeun ku Fudel bin Iyad. Nah, eta teh naon mukjizat Al-Qur'an aya di dirina. Mantak di zaman sahabat teh kahartipan Kangjeng geus eueuh, tapi ieu seperti aya bae. Sebab naon sakecap nyata Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali, mukjizat Al-Qur'an empet. Ku hari urang lamun bener-bener maca Qur'an, kemudian maknana dihartikeun, terus ditelusuri rahasia-rahasia bohong. Atuh ieu nu mantap jelema wali bisa hibar ka Mekah hayang ka Mekah set mukjizat Al-Qur'an yang lain mukjizat atuh bisa datang ke Mekah yang balik deui ka dieu teu bisa cenah ieu pan aing hese tadi mah kikituan aing bisa hibar bareng datang ke Mekah wah asa ada ditangkap askar aing geus eueuh ieu aya gangguan nyana cerik nyana ka Baitullah sebab ketika nolna kaganggu atuh teu bisa hibar deui toy eueuh loba jelema anu bisa ka Mekah teu bisa balik deui. Loba. Ngan eta teh keur diwarah ku Allah, aya naonan tak kaganggu. Kenya na ciri-ciri awa kapanggih deui, sat hiber deui. Masyaallah. Urang lamun nyata kehiberan gitu resep.
asa hayang. Masalah sia hiber ke anu nembak cek. Pajar menek peking meureun sia mah. Atuh lain hiberan cara manuk set. Tuh Haji Pendi keur hiber tembak. Lain kitu. Masya Allah. Ieu mukjizat. Nah nu mantak hiji teu meunang dicekel ku nu junub. Dua boga wudu teu boga wudu teu bisa nyekel Al-Qur'an. Teu bisa nu head teu bisa. Ya Allah ya Rabbi aya larangan sama mukjizat. Nah ieu nu mantak ge aya turun ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wallahu a'lamu bimuradi ayat ieu tadi turunkeun dina ngalarang ngomong, ngalarang ngobrol, ngalarang berbicara fil khutbah dina waktu khutbah. Lantaran harita urang Arab teh ketika khutbah teh ieu nyana ngobrol-ngobrolkeun urusan perdagangan, urusan kahirupan. Keur khutbah teh bisi, maka turunlah ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Nu matak dibahasakeunana Al-Qur'an padahal mah khutbah lantaran di jero khutbah teh aya Qur'anan cek sakaol mah Quran secara mutlak kok. Aya deui jelema keur salat, urang Arab di Madinah. Begitu keur salat ngarobrol. Nah eta ngalobrol teh ngaganggu kana salat. Maka dicarekan ku Gusti Allah turun ayat ieu wa idza quri'al Qur'an. Pan keur salat teh baca Quran. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Quran. Surat kadituna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Quran. Eta teu meunang anu ngomong. Mantak cek mazhab Hanafi mah, cek mazhab Hanafi teu kudu baca Fatihah acan makmum lamun imam kadenge Fatihah. Teu kudu. Berang salat maghrib kan kadenge Fatihahna. Allahu akbar imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nabi mah sekadar penyempurna. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Makmum teu kudu baca Fatihah. Geus asal gadegekeun bae ta ieu. Wa idza quri'al Qur'an di mana dibaca Fatihah. Quran teh Fatihah dina salat. Pas tabi ulah dengekeun wa situ. Ulah aya umang ngomong. Perhatikeun baik-baik. Salat jadi. Mata banap. Teu kudu baca Fatihah nya. Geus bae. Imam ruku bila Allah. Mantak ulah kaget lamun di Mekah. Ulah nurutan nyana ke urang nurutan nyana deui. Nya mah Allahu akbar. Nya mah nileug eta kitu neuleukeun. Tadi keur gadekeun imam nya teu maca nya mah. Teu salah. Nya mah mazhab nyana. Ai urang mah la salata liman lam yaqra bil Quran cek Kangjeng Nabi. Teu sah salatna lamun teu baca Quran. Baca Quran teh anu baca Fatihah. Urang mah nyekalan eta mazhab Syafi'i mah bacalah Fatihah. Geus lamun kaburu mun teu kaburu teu kudu. Urang datang ke masjid, imam keur majeuna maca surat. Pas maca suratna Nas. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Urang datang ka dinya. Allahu akbar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kan langsung rukuk. Allahu akbar. Urang teu kudu maca Fatihah. Allahu akbar. Geus mantep lu mantep kadatang ka dinya terakhir wae. Teu kudu. Tapi aya nu maca Quran haram. Ketika aya jelema keur salat, Allahu akbar jahar atawa sir. Jahar maghrib isya subuh. Sir zuhur asar. Allahu akbar zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Aya di sisi nu maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu keur salat
haram maca Quran lain maca Quran haram gandeng nanuan aswis eta siga hade urang aya nu salat maca Quran gandeng macana dilagamkeun deui Bismillahirrahmanirrahim haram termasuk ngaganggu nu sare dina waktu sare bulan Ramadan kan waktu teh eta teh urang teh sangat diperhatikeun maghrib tas maghrib langsung isya tas isya langsung taraweh tas taraweh perlu istirahat sebab kena jam 2:30 atau jam 3 udang berarti perlu sare ngaji Qurannya na awong-awongan saat batur istirahat haram lain ngajar haram lantaran ngaganggu batu cak tatangga aduh tak budak bener ge tadarus adopan aing waduh ieu engke kudu hudang deui coba cak awewe mah bu aing mah nya salaki sok yang diladenan heula nya engke mas lebih berat awewe mah lebih berat. Masya Allah, ke jam 2 kudu hudang masak. Aja tak gandeng bae di masjid baca Quran. Haram eta kos itu teh. Masya Allah ya waktu-waktu teu meunang. Naila wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Keur carita khutbah di mana-mana dibacakeun khutbah. Awas, dengekeun. Sehingga orang keur baca khutbah lamun teu ngadengekeun urang disiksa ku Gusti Allah. Teu bener kudu dengekeun pastami'u lah. Paan situ. Kudu perhatikeun bener-bener. Ulah-ulah ngobrol keur khutbah ieu, ulah-ulah ngobrol. Cak-cakan isyarah make ieu beta make jemari make curug. Haram. Dengekeun. Mata khutbah di dieu mah lain khutbah lugawi, khutbah na ieu mah khutbah syar'i. Geus lain ceramah. Ku ari khutbah dina Jumat teh di manaan ceramah, salah. Eta mah khutbah syar'i, kelengkapan salat Jumat, 2 rakaat, nu 2 rakaat zuhur teh dibagi 2 rakaat ku salat, 2 rakaat teh khutbah. Badak khutbahna 2, lamun aya jelema maca khutbahna hiji teh sah Jumatna. Pohon misalnya alhamdulillahilladzi jalla wa ala ahmaduhu al-yamin ayati wal ala ashkuruhu syukran wa fi'al bala atubu ilayhi min kulli masyatin qala wa fi'ala asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan terus a'udzubillahi minasyaitonir beres ngan sahiji doa maju Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Jumat teh sah kudu 2 khutbah sebab gak ganti salat zuhur 4 rakaat nu 2 jadi salat nu 2 jadi khutbah teh bisa anu hiji teh sah atau ngalantur jadi nak jadi khutbah lugawi ceramah bisa atuh teh satawaja lain khutbah ceramah tawa khutbah syar'i perlengkapan salat Jumat ieu dalilna wa idza quri'al Qur'an di mana dibacakan Al-Qur'an khutbah maknana pastami'u lah khutbah Jumat dengekeun wa situ nengleng cicing sebab ieu mah salat maknana khutbah eta maknana salat das lamun dibacakan saudara-saudara sekalian hari ini adalah hari kemerdekaan 17 Agustus dengan demikian marilah kita Agustus dibawa ke masjid tolol bener. Deh sakitu ana mah geus teu masalah lah. Maka kita tingkatkan KB keluarga berencana ya. Lain deui. Khutbah. Wa idza quri'al Qur'an khutbah. Di mana dibacakan Quran ya pasti ulah. Wa situ. Atau Quran secara mutlak di mana dibacakan Al-Quran dengekeun ulah loba omong lamun aya urang sunah kan neuk ngaji maca Quran heula sunah dina kitab Tambihul Muqtarin geus satu Tambihul Qapilin nu mantak
kurang manggil qori ieu teh dek ceramah manggil qori hukumna sunah memeh pengajian maca Quran heula bacakeun Quran kurang dengekeun lupa tali jeung pengajian tali jeung pengajian ieu teh dek pengajianana muludan oh berarti wa ma arsalnaka geus ledeg da wa ma arsalnaka wah ieu Rajab subhanalladzi asra oh ieu teh dek pertikahan wa min ayatihi wos eta sunah os kitu surang dengekeun ulah ngarobrol dengekeun ieu teh kan mukjizat masyaallah lamun mukjizat geus dibacakeun haji urang ngalantur berarti urang kahijab antara urang jeung mukjizat ketika mukjizat asup set ka diri urang ngadengekeun asupna ka mata nundutan berarti yang mukjizat itu berat wa idza quri'al qur'anu di mana dibacakeun Al-Qur'an ya jelema maca Quran pastami'ulah maka dengekeun ku anjeun bacaan Al-Qur'an wa anusitu mane kudu serius nengleng cicing ulah loba omong anu engke balu karna la'allakum turhamun bakal menang rahmat ya Allah mukjizat atuh kuari maca Quran teh kos kitu kori kurang bagus ma arsalnaka illa rahmat turun banyak mustame kos kitu di Quran sakumaha naon aya qori kurang bagus turun namun bagus loh hirpa wah ulah orang biasa tenang tadi wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun cicing dengekeun malah perhatikeun naon kunyanan dibaca teu makna naon arahna ka mana wah Quran teh geus jadi hiburan ongkos nyanyi ieu mah Quran teh masyaallah jadi geus adab mudah-mudahan maca Quran malah ieu lamun aya jelema keur maca Quran qori aya kiai datang urang haram tah nangtung ka kiai haram sebab naon ieu Quran keur dibacakeun mukjizat Pak ulah geus kiai-kiai antepkeun bae geus urang mun aya qori keur maca Quran kemudian kiai datang cuek we geus geus cuek we geus cukuran duk ulah larang nggih atuh berarti kan mulyaan mana Quran jeung kiai jauh belum kemana-mana ulah mantap kiai nu bagus namun keur aya maca Quran ulah ka kadinya cicing mere kiai ulah menghargai Al-Qur'anul Karim ulah nyeun heboh set kiai atawa kiaina embung dihormat masalah cicing sia ini mah kiai lain gitu budak atuh aing kiai masyaallah ieu budak aing teh disambut ya Karim atuh ieu cium dah kiai tolol واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر eling anjeun Muhammad rabbaka ingat anjeun ka pangeran anjeun fi nafsika tapi di jero hati anjeun bae surat tadarru'a wa khifah kana arah tadarru' DPDP wa khifah jeung sieun ka Allah. Ieu dalil toriko zikir ieu zikir toriko ieu dalilna wadkur khusus sabab dah khusus ka Kangjeng Nabi
tapi umum jang urang kabeh inget anjeun ka pangeran anjeun zikir nafsika di jero hate ieu kopi ngaran sirron motifna tadarruan DP ngarasa hina nanaonan dibandingkeun jeung keagungan Allah wa khifatan jeung kana sieun ka Allah wa dunal jahri fauqa sir saluhureun sir jahar handapun jahar minal qaul tina ucapan ekos dan bainah sedengan tarik ting ulah laun ting ulah mata ulah tarik ting ulah laun ting ulah mantak zikir aya macem-macem zikir teh macem-macem berbagai dalilna zikir carita zikir kopi mah jero kamu aya deui zikir jahar tergantung kumaha nu mawana dibawa di Baghdad ke Indonesia nu mawana di antarana salah satu dari para wali songo Sunan Kalijaga nu aya di urang Yusuf nu aya deui di urang kitu Ahmad Khatib Sambas Kalimantan Banten Syekh Abdul Karim Cirebon Syekh Hasbullah terus kitu ke Madura nah ieu aya jalur-jalur matak toriko naon ya Qadiriyah nu mawana pasti ngan sakadar 3 ka Indonesia Qadiriyah wan Naksabandia mah jalurna ngan 3 kajeun ku kumaha jalur Banten jalur Cirebon jalur Madura sakitu engke tidinya dikembangkeun Banten ka mana Cirebon ka mana Madura ka mana kanyahoan geus lamun aya anu nyekal toriko Qadiriyah wan Naksabandia di mana ya anu jalur mana kapanggih bakal tek oh kadinya Banten ka mana maneh ya anu bisa ya anu oh kanyahoan deg geus lamun cara pencakajawan carana kos kitu kajen ku kumaha nah lamun ieu Khalidiyah nu mawana pasti ka Indonesia pasti eta geus kajawan kurang jalur Khalidiyahna di mana ye Sumatera eta berarti kieu lamun ieu Satoriyah kajawan nu mawana eta geus ngembang lah kurang Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat mun di urang teh mah bakal kajawan jalur mana nu teu kajawan mantak aya bae mutamar thariqah supaya mutabaroh jalur-jalur kajawan ketika aya jelema ieu rekat teh thariqah wa Naksabandia kok kieu lain deui mah ieu lain deui pembawaan thariqahna di mana ya selidik urang pasti putus guru wajen kuku mah ge putus guru kajen kuku mah lain kitu urang dek Naksabandi bae Bahauddin An-Naksabandi Uzbekistan nyanalah tokoh nu paling luar biasa anu bisa komunikasi jeung Allah di larap lain lalawora jelema tuh ilham teh langsung ka Bahauddin An-Naksabandi mah masyaallah eta jelema kuluhur-luhurna gitulah para kutubul aulia datang ke Indonesia dibawa salah satu wali songo Naksabandina geus aya Qadiriyah wan Naksabandia aya Qadiriyah hungkul aya Naksabandia hungkul engke kanyawan nu Naksabandia hungkul jalur mana Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Naksabandi hungkul kanyawan salah bakal kanyawan Qadiriyah hungkul bakal kanyawan Qadiriyah wan Naksabandia bakal kanyawan jalur mana nanti lu amun Qadiriyah wan Naksabandia mah bawa Banten Syekh Abdul Karim nah tidinya ngembang apakah Syekh Asnawi apakah Syekh anu kanyawan kurang ke pembawaanna mun berbeda salah berarti mata geus teu kudu jaritakeun mursyid selalu aya geus tina eueuh lagi ulah pusing-pusing atuh mah urusan kos kitu mah urusan batin kunaon haju ku hari pemilihan calon mursyid ya Allah tuh mending diganti sakalian si aku haji mursyid teh kudu dibingungkeun nu geus kitu mah tama urusan batin engke ge aya sorangan tama mursyid mah ya Allah ya Rabbi nah ieu mah carana engke
urang teh aya kotoriko Qadiriyah wan Naksabandiah ka Indonesia dibawa ku Ki Abdul Karim ka Banten ti Ki Ahmad Khatib Sambas. Ahmad Khatib Sambas teh boga guru ngaranna Syekh Samsudin. Syekh Samsudin teh boga guru ngaranna Syekh Murad dan lain sebagainya. Dipadukeun ku Ki Ahmad Khatib Sambas Qadiriyah jeung Naksabandiah. Kan Qadiriyah mah jahar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ai Naksabandina kopi peureum dihijikeun ku Syekh Ahmad Khatib. Ternyata hasilnya luar biasa. Lamun kataekan pohara dibawa ke Indonesia, dikembangkan di Indonesia. Nah kuari mah keur carita ieu urang kuari kunaon si teu ngageser hate urang. Kumaha maksudna teu ngageser? Quran aya di otak urang, hadis aya di otak urang, diaji Minhajul Abidin aya di dada, Ihya Ulumuddin aya, hikam aya, tapi teu daek ngageser kunaon sih lain cinta Allah cinta dunia. Ieu nu bahaya ge. Kurang kumaha penjabaranana di universitas bahkan diterjemahkeun, eta hikam diterjemahkeun, eta Ihya diterjemahkeun, nu nerjemahkeun ge cinta dunia. Eta kiai luar biasa. Lamun nyaritakeun ilmu pohara jasa, bahsul masail pangmenang nanyana. Tapi cinta dunia. Kunaon teu digeser sih di jero hate teh. Henteu dijazab. Henteu ditarik. Renungkeun. Ye, aing ngaji ti leutik geus puguh amil jurumiyah sorop. Ngelal datang ka ngelel. Ih, Alpiyah diaji lain sakali gaji Johar Maknun diaji. Bahkan ukudul Juman ge diaji. Samsiah ge datang ka Mukhtalitot luar kepala datang ka kitab lagi leungit kuari. Diaji kabeh kuari. Tapi teu daek ngageser. Endahan ngageser ka dunia, diantara ngageser ka dunia. Lah, ya aing hirup kieu bae malah maningan aing manyieun yayasan bae ngageser ka dunia berarti. Kiai dibere ilmu, tafsir aya, Fathul Muin aya, hadis aya, kuari digeserkeun kuduna cinta Allah. Anu pohara kuari kunaon cinta dunia malah ngageser nyen mi TMI mi nyen sanawiyah nyen aliyah lain salah nyen sanawiyah aliyah mah teu kudu ngaji geledegan di pondok pesantren. Teu kudu tah kitu mah sabira jalur proposal atuh. Tah ieu mah kiai mah keur carita lain ulah nyen sanawiyah lain ulah nyen aliyah lain ulah nyen universitas teu kudu mondok mah kos kitu mah. Henteu kudu tah urusanna dunia. Yeun ku sia. Asal boga duit we ge urang, mondok henteu naon henteu. Yeun urang sanawiyah aliyah aing kiaina beres. Kiai aja supaya dia pernah mondok teu aing mah. Pada tuh jatah jadi kiai urusan aing tah urusan. Tanggung jawab aing geus di Allah. Boh budak pohara. Atuh kuari mah henteu sakola kedokteran dia bisa nyeun rumah sakit tah. Ya rumah sakit. Aing pokoknya mah kepalana lain dokter lain naon dokter booking atuh sakolahna sarua yeun pondok pesantren mudirun asupendiah jurusan jahanamiyah teras dunia ieu teh ulah lain ulah ieu mah kiai keur carita kiai mah tafsir aya di otakna hadis aya di otakna usul fikih aya di otakna komo fikihna tasawuf aya di otakna pasaran ihya pasaran sagala Minhajul Abidin hikam geus seuing kunaon sih teu gageser hate. Nah pertanyakeun ka diri sorana kok teu gageser selama cinta dunia moal indah hirup moal nikmat ibadah ka Gusti Allah moal daek salamet moal. Nah coba yang geser ke carana bertoriko. Dipaksa orang teh, paksa awak teh. Jam sekian, udah jam sekian, zikir jam sekian, tergantung umat torikoh. Pemaksaan diri supaya ingat mereka Allah. Awalnya bahkan dipaksa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dipaksa terus mungkin karena kurang cerdas 1 tahun 2 tahun macam karasakan menyana. Zikir bae lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hah, tadi geus beres sahareudang. Jangan aja mikiran norekat aing kos kiamat ieu. Tapi terus wae lah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah illallah. Kayak kumaha majikan gua enggak puyang aing gitu.
Pemaksaan ya pemaksaan. Tapi terus. Ilallah. Kan aya boga guru mah di bawah naungan guru. Guru na ieu budak kiamat sih. Ieu bado asal zikir bae muka baju sakubade gelut. Nanaonan sih. Aya bimbingan ganti guru mursyid. Melalui doa na guru aya mah budak teu kudu dinasehatan doakeun bae. Engke ge aya nyulusup doa guru. Itulah thariqah mah. Henteu kudu dipanggil ge. Doakeun ku guru. Gusti tuduhkeun. Ihdi tah mantak Allahumma hdina siratal mustaqim teh eta teh doa ahli thariqah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina eta teh doa thariqah. Nah, ditujukan Allahumma hdi ya Allah golba fulan. Huwa muridi wa huwa dan lain-lain sebagainya. Mulainya na. Ya. Mulailah ada lain deui kali. Zikir geus kalem. Kalem. Bahkan lamun ti jam 1 teh datang ka subuh diuk bae. Iya balik ngacai. Pemaksaan, thariqah teh pemaksaan. Ngan kudu aya kesiapan di dirina mun can siap ulah. Siap ditinggalkeun dunia. Ieu mah norekat teh aku guruna geus ya lamun nyekel torekat ieu insyaallah sugih ge. Ya, eta guru gantung guru kos kitu mah. Torekat sih kadunya goblok tak guruna. Torekat mah sia norekat berarti ka Allah siap sia ninggalkeun dunia. Mun ngawarung sia abruk daek sia. Ih, ulah torekat sia kos kitu. Mereka siap. Itu mereka dari Allah secara mutlak beres. Tinggalkan dunia, segala warung, segala sawah, segala perusahaan. Teteknya saya tinggalkan dekat Allah. Pada Allah mah lain kudu lempang. Emang Allah ada di gunung. Emang Allah ada di Bandung lain. Teu perlu lempang dekat Allah mah tidak diperlukan jejak-jejak untuk sampai kepadamu ya Allah. Sebab engkau bersamaku, engkau bersama kami. Innallaha ma'ana. Ente perlu berangkat. Di dia Allah aya, di masjid Allah aya. Dek di mana bae Allah lain kudu ka gunung, lain kudu ka leuweung, lain kudu ka mah teu kudu Allah. Hanya perasaan nu can datang ka urang. Maka dipaksa urang miceunan reged. Sakumaha rumi nyaritakeun aya hiji waliullah bijak lempang. Begitu lempang aya jelema keur hees di handapeun tangkal kayu. Ku geunah-geunahna eta hees di tangkal kayu, di hadapan tangkal kayu, leungeunna ge ka luhur kieu tiis berarti kan. Lain Golkar sia teh. Sia masal tangkal kayu be Golkar goblok tah. Ieu kieu Golkar ieu gara-gara nama ieu. Aing mau greget bae ka kieu Golkar tah. Nyasarkeun. Iya. Calangap KS na calangap. Kadeulean ku kiai tersebut aya orai asup kana sumutna. Ya Allah. Caki diudangkeun ku nya diudangkeun ge galak. Udang. Hah. Aun kiai galak amat. Sia nonggong. Di bebean tongongna. Nanaonan kiai. Sia lain nanaonan sia bahaya sia lamun ku aing teh diteugelan bahaya sia. Nanaonan kulah udang heet datang di pupuhan teh lumpat nya. Lumpat di udang. Udang sia ka dieu sia. Neuk laon ieu kiai ka dieu sia cilaka sia. Wae di pupuhan ieu napa beubeuteng. Nanaonan cenah ieu. Lumpat deui. Malah mau apa mongol kiai. Sia ka dieu sia ku di pupuhan sia ku di. Nah, datanglah Kak kitu leuweung ka kebon. Kiai gegeuraan mah nyokot daun bangsa hihitutan, daun papayitan atau di kieu dahar ku sia. Ih, cak jalan nanaonan di kiai nanaonan dahar, cak dahar. Hayo, didaekeun dipaksa dikieukeun ku kiai. Baksakeun dahar. Gayem. Cak nya nanaonan si kiai. Kula keur ngeunah hees ieu datang di gebugan bae di udag-udag
Aduh, cenah kiai. Kiai tolol cenah ieu. Goblok ieu kiai cenah. Aya kajian aing mah digoblok-goblok ge cenah teh. Nu penting dahar tah sia aya, dahar. Gayam. Leleg, teureui. Aduh. Gas, tenang. Malah dikieu-kieu deui ku kiai, bluk-bluk. Geus satu cek cenah jeri awak ieu. Geus jeri. Terus make kayu gadong-dong, bluk. Nah naon cenah kiai? Ayo geura ter. Inum. Kebel mules beteungna aduh. Mules beteung ieu kiai. Kaja, ayo bener mules. Terus. Utah cenah. Begitu utah keluar orang. Kadele ku sia. Masyaallah cenah kiai. Masyaallah jadi aya orayan di beuteung sia ku aing kadeuleut. Nu mantak aing ngagebugan sia ge lainna naon supaya oray keluar. Aju ku aing dibere dangdaunan nu pait-pait teh eta supaya oray mabok. Diinum bener ku aing tak kuari mah oleh masyaallah nangkep jangan ka kiai. Duh kiai hampura kula mun kiai kula cilaka meureunana. Nuhun kiai. Gambaran toriko seperti eta. Gambaran torikoh teh seperti eta. Di diri urang teh loba orayan. Komo diaje pendi mah geus anak incuan sama oray. Lain hiji oray bae. Oray koros aya di dinya, oray pucuk aya di dinya, oray tandeu, oray belang, ambalaya. Geus hese tah mah diobatan naon ge hese. Gambaran penyakit hubud dunia, hubur riasa, hubul jah eta adalah oray-oray anu kudu dikaluarkeun teu sambarangan ngaluarkeun anak sakumaha tadi dek kaluarkeun oray hiji bae ge make kudu dibueuh ditenggeulan sagala dibere tekara kaluar. Ieu sarua murid torikoh teh ku guruna kudu siap. Teu paham nyana teh ditita anu teu paham nyana teh dihinakeun teu paham nyana tita kitu kudu paham ke ujungna bakal karasa ka hati ojah hayang paham we sareat teh mangran ke lamun geus da kieu kitu di guru torikoh mah kos kitu kudu nyanggakeun sadaya-daya ka guru teh ditampilingan ku guru dilieu ku guru tita anu ku guru sakumaha tadi lantaran di jerona aya orayan deuk dikaluarkeun orayna ieu oray teh ulah ngendak di jero ketika geus kalaluar riyana hubul jahubud dunya masyaallah horenganan nikmat ibadah teh teringat dah ka guru guru nuhun abdi bisa nikmat ibadah teh kuasilah guru masyaallah guru abdi ngarasakeun kanikmatan ma'rifat abdi geus hese jaritakeun anak wasilah guru geus teu kudu di aku guru toreko mah kitu teu kudu ngaku ka aing geus ka Allah aing mah sakadar nuduhkeun doang sia supaya marifat geus teu kudu ka aing urang mah kan guru urang bu lamun sabab lamun lain mama mah atuh aing teh boh makana sujud sia ka aing urang makan kitu toreko mah lain geus teu kudu ingat ka mah sia mah aing mah ngan sakadar ngan sakadar non gitu ngaranna aing nuntun sia supaya sia jauh ka Allah sanggeus dibubat babet dibuntang dibanting teu kaharti sakumaha tadi aya oray di jero kudu dikaluarkeun kumaha bae carana kiai galuarkeun oray dengan berbagai cara susah payah ke cak kiai geus kaluar orayna mah nyare nganuhunkeun bener bae kitulah di urang aya ria kumaha carana aya ujub kumaha carana aya hubud dunya kumaha aya hubur riasah kumaha lamun eueuh guru endeu kumaha panyakit nu aya di diri urang ngaluarkeun hese sebab kumaha sebab urang mah ya ikhlas bisa ngomongna doang praktekna mah hese. Waalaikumsalam enak ya alhamdulillah ya mamang usaha kuari geus kapanggih usahana kuari geus dibabagikeun ka fakir miskin ka manehnya nah ieu mah bagian kiai ikhlas tah yang nanaon teh ikhlas teh kudu ngomong ikhlas. Orang di jero nama abeh aing kanyahoan bahwa aing barahan penyakit di bae kan ngabae aing engke ku batur di aku fakir miskin ngaraku segala yatim ngaraku bawa aing dan udah dermawan penyakit di bae kan tadek ngalengitkeun hal-hal nu kos kitu kudu aya pembimbing iyalah mursyid ngaran dipaksa asup tarikot tak wirid naik tak naik
Kuari mah toriko teh lalagaan kuari mah. Teu meunang disentak ku guru Haju marah bae. Atuh toriko si kos kitu leus dilepas ku guru ge. Sawana atuh sia. Teu meunang dipentak ku guru Haju bae ka guru Suudzon. Teu mah guruna hubu dunia ka aing mentaan bae. Teu meunang ku guruna teh diapilainkeun lain mikir. Geus hese. Kuari mah neangan sosok jelema nu norekat teh hese. Hese lain hese embung guruna ge lantaran ieu bakalna lain sinergis enahan jadi musuh geus bade ditinggalkeun sebab bakal jadi musuh bahaya toriko bakal tekar ti kunyana lain zikir mah gampang beda zikir sabaraha ieu 160 tah saeutik amat tuh naos nafsu kan 165 saeutik amat sakena kula mah 500 ge siap sakena teh geus hawa nafsu peting sabaraha lah ulah loba-loba peting mah tuh 200 lamun kuat 500 lah kecil sakena oh 1000 2000 kalau mah siap sakena bah nafsu mah bisa bae geus sabodo sia tuh di luar aturan teh oh norek engke da ka dituna bae jelema teh norekat mah kitu teh jarita aing aing cara aing norekat bae aing bisa hiber segala jadi geus leuleui yang ngomongna ge leuleui tah eta akibat henteu make aturan torekat teh jeung jelema engkena teu wauh tuh kudu beda sebab urang mah kan norekat nya mah kan henteu tuh kudu beda urang mah jelema ikhlas ikhlas tidak ngomong tolol tah kan gitu jelema kudu ngahormat ka aing sebab aing mah norekat asal henteu dihormat aing ahli thariqah thariqah atuh sia ngahormat ka aing pan aing mah ahli thariqah teu terbimbing mah kos kitu mentek jelema endek hayang norekat sakali dua kali can meujeuna sebab naon gaya jeung lagana encan manjing bahaya ieu mah di dari torekat mentek khusus cenah mah merekna kanu geus siap Assalamualaikum misalna kiai yang belajar ibadah we cenah kuari mah kuliah ya penting mah yang boga pagawean maksudna sholawat mah geus dikeur ieu ceuk aja yang naon tuh eta bae cenah sok ngadenge torekat bener kumaha lamun pamajikan mamang ngaju ninggalkeun mamang ih kaula tuh kiai kok torekat sih ka pamajikan eta kan dicoba guru torekat kan coba gua majikan kan dunia kumaha mun pamajikan ninggal warung kumaha mun warung ngajejes ye eta mah sakadar cobaan kanyana siap teh cenah kula yang norekat bagaimana naon? Ulah magaan ngaji. Alhamdulillah tuh bagus. Santri 100. Siap ya norekat. Siap. Sia lamun norekat santri areueuh. Bakalna. Sebab teu kaburuna naon mau santri areueuh bae siap. Kayak ku jelema sia geus teu diambeun teh. Jieu tumbung. Berarti teu siap. Berarti berat ka jelema. Berarti berat ka kana kamulyaan. Berat ka dunia. Larek norekat kiai kumaha teh lamun warung si ambruk kajeun kiai emang kuari ge ambruk ieu kumaha mah geus disakamariankeun bae teh kumaha sia lamun ke sia haju imah leungit kuwi can boga imah kumaha sia haju lamun ka Bogor lamun pamajikan sia haju indit kula teu laku-laku kiai can kawin datang ka kuari teu laku kuari perusahaan sia naon teu usaha baru sebatang kara saya bener nek norekat bener saya lain nek norekat dia mah pelampiasan sama kos gitu terjadi norekat mah ilmuna secara syariat geus aya jang ketika ieu sah teu kudu nanyakeun ieu teh batal teu kudu nanyakeun malah mun aya batur nanyakeun bag-bagan syariat kunyana bisa kajawab besinyana engke diangkat jadi wali batur naranya bisa ngajawab manya aya wali engke bodoh hiji syariatna nomor kedua geus kudu siap ditinggalkeun ku jelema sebab teu dimaksud jelema mah andai kata jelema ngusirnyana atuh siap bae sanajan anak pamajikan ngusir ge eueuh masalah sebab deka Allah andai kata kasalahan persepsi pamajikan jeung anak teh lain deui cara Kangjeng Nabi Lut pamajikanna beda persepsi kajeun kukum aing mah deka Allah usir aing ku sadunya aing deka Allah aing mah supaya boga perasaan aing hiji ka dua Allah sakitu hirup
andai kata ieu kabeh mencomo kajeun asal ulah ku Allah. Andai kata ieu dunia leungit kabeh kabeulem, ulah wah ka dunyana aingna ge kabeulem ridho mun ku Allah. Beres. Wah sia beneran atuh beneran. Beres. Mantak moal sieun tipeting ge. Tipeting zikir jam 1 jam 2 dadah aya nu paeh teh pocong aing teh sieun ka sia pocong. Paling muringkak bulu doang. Teu sieun. Aing mah hayang ge ka Allah. Sia kudu ngaganggu ka aing. Ayo sia ganggu aing mah moal sih. Ka Allah aing wani ninggalkeun pabajikan. Aing ninggalkeun anak. Pamajikan aing kurang kumaha, tapi aing pindah heula aing ka masjid. Eta teh aing teh ka Allah. Aju sia ngaganggu ka aing. Ya, awas ya ku aing. Sieun kunti anake mohon maaf. Jarang sieun atuh lamun urang kadeuleus sia kunti anak. Ini mah bohong-bohongan ya. Mau ke Allahnya bohong nih ya katanya. Ya, gua ganggu lagi nih. Ntar ada bapak gua yang lebih hebat lagi ya. Ini mah gua mah belum seberapa. Ya, datang bah sini bah sini. Ini ada orang harus diganggu bah nih. Sama saya mah kurang takut ya bah. Coba sama abah. Weh, iya. Tapi lamun geus kalah. Anak incu sia 7 turunan datangkeun ka sia jurig sia goblok. Je. Cak jurig teh kontes sieun sih sesama jurig tidak takut. Belum tahu kali lu. Gua kan raja jurig. Terima kasih ya. Terima kasih ya hiji Allah. Karak. Wanian nyana ka gunung sorangan di luhur gunung eueuh kasihan sebab deka Allah. Wanian nyana ka leuweung di leuweung sorangan teh sieun sebab deka Allah. Lamun geus hiji doang Allah. Karak orai datang ngahareup salam assalamualaikum ya wali Allah. Leos kedatang monyet assalamualaikum ya wali Allah. Datang gajah tulalena kayak gituan assalamualaikum ya wali Allah. Datang mau assalamualaikum geus kabeh ngaku kabeh. Tatangkalan teh harirup maraca salam assalamualaikum ya wali Allah assalamualaikum ya wali Allah tah geus dibere dedengian ku Gusti Allah lain dedengian ieu dibere dedeulean nu lain dedeulean ieu mala ainun ra'at wala udhunun samiat. Masyaallah di dunia keneh geus dibere model kos kitu. Enggeus dibere ku Gusti Allah. Kumaha hayang kun fayakun Allah dibikeun kanyan hayang naon? Sebab anjeun geus bebeakan ibadah ka aing. Kos kitulah carita waliullah. Sakadar wali aya wali di urang nu geus jelas kembangkeun ilmu-ilmu kewalian adalah para wali so. Di samping eta loba keneh terus datang ka kuari ilmu kewalian teh masih keneh aya. Nah iyalah eling anjeun Muhammad sok geura inget-inget pangeran anjeun tapi di jero hati anjeun bae motifna tadarrua wangi papaksa. Urang makan sapopoe teh inget teh lain ka Allah, inget teh ka dunia malulu, inget ka perusahaan, urang mah inget ka sawah, inget ka bogoh urang nu aya di Karawang teh. Eta bae inget teh. Ieu mah geserkeun inget ka Allah hiji. Allah. Dengan cara anu spesifik ti guru. Sebab awak urang mah ieu awak lohir ngan ana pae dikubur. Ternyata horenganan aya batin di jero batin teh aya lelembutan aya lelembutan teh dibagi-bagi ku ahli thariqah naksaban dimangan aya 5 naksaban dia wa qadiriyah mah aya 7 tergantung kumaha nu ngabagina berbagai latifah jeung sia-sina diurus kunya dipaksa pemaksaan pengurusan dengan keinginan anu kuat ninggalkeun trek dengan makom anu geus disadiakeun dina aturan-aturanana mulai makom ieu naik blak aya di dinya oh jadi di tuh iyalah
Geus satu zikir lagi khifa wa fauqa sirri dunal jari di dinya ge dititana teh wazkur rabbaka fi nafsika di jero hate bae nu mantak khairu zikri mah kopi ang bagus teh zikir anu samar di jero hate nu nyaho malaikat ge teh nyaho malaikat teh nyaho nya Allah nu nyahona ngan nyahona seungit malaikat teh ari zikir mah teu nyaho sebab malaikat mah nu zahir-zahir langkah-langkah orang tapi sengit malaikat diamban sengit amat sengit barang ngamban ka dia bau sengit ambil kok balik zikir nah mimiti zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bari mi zikir kopi Allah 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 sesuai jeung detak jantung urang disesuaikan jeung perintah guru Allah kamana arah Allah tidinya mulai zikir nafas faqad diri sya'na bidkhalin nafas sok takdirkeun domir sa'an dengan masuk nafas asup wabil khurujin bil aqdas ketika keluar takdirkeun make asma Allah nu maha suci Allah geus kaluhur kajrohu keluar Allah 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 mantap mimitina lama buda bihaqin kedua lamak sudah bihaqin tilu lamat luba bihaqin opat dan lain-lain sebagainya teu meunang urang kuaring ngatur sorangan aya waktu-waktu mulai tidinya geus lain deui perasaan dirina geus lain deui salat geus lain deui sangkilang babarengan jeung jelema tapi lain deui zahir mah zahir batin mah batin bae geus aya di alam nu eta ieulah dalil zikir khafi nurutkeun cek di dieu mah teu meunang gandeng-gandeng zikir teh paling sedengan kos dah sedengan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teu meunang gandeng. Nah ayana gandeng engke di zikir jahar dalil lain deui maka diatur ku ahli thariqah ti mimiti zikir jahar datang ka zikir khafi dakar ka qadiriyah wa naksabar dan berbagai-bagai zikir sarua dek usul ilallah hayang menyerupai malaikat mantak cak di dieuna bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin ulah rek paraho maneh ka Allah tina zikir ka Allah sapak sakit sebab aya hamba-hamba Allah nu teureun ngabersihkeun ka zat Allah ialah malaikat urang ge dek nyarupahan kana malaikat melalui thariqah gaduh putra di antarana ialah Qabil sareng Habil Kangjeng Nabi Adam seluruh gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39 boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam dunia sakil legana diesian ku 39 sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta kakarak Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa haju anaka ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama tah Qabil ari Habil mah kelahiran bumi supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua lalaki awewe lalaki awewe lalaki awe kitu bae tah sajodo tah kabeneran Qabil mah ngajodona ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis
ai Habil sajodona jeung labuda rada kurang gelis modal berbes lah gitu rada kurang gelis sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklimah tah si Iklimahna kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodona teh jeung labuda tah labuda kawina teh jeung Qabil jadi disilang-silang anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kuno babarengan jeung ngalahirna harita jadi teu meunang bareng jeung kembaranana etalah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijata lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka mapan ayeuna si bayi kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang ulu geulis gitu di berebes tah kos gitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis bakalan gua asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore penghinaan mungkin nu timbul tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ke kadituna anak incu oh Qabil mah kawinna kanu jore tah eta kan isin tabil cak jurid ya pugu cek jangan jatuh pugu embung ya ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ye ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajen kukumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae iya lu bener ya utar atur nikah ya kayak gitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil ya kos kieu ya manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis tah ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge kadengeun ku Habil cek Habil teh Qabil ulah kitu aing mah andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti abah ieu mah memang abah bangkawarah ya mulai tah eta lamun sok nyarekan abah teh eta mimitina tah tidinya tah di Cikubaya duaan kan sok nyarekan abah tah iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam
ita amarallahu Allah marintah ayuzawija qabila labuda ukhtabil wa yuzawija habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin ka labuda dulur Habil Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran Iklima instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kumaha kula mah mung kajian kumaha tetep kula mah sakali mung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan mah tah saeutikan keneh jelema teh tah atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil iya mah kajian kukumah kudu selesaikan masalah ya selesaikan di mana mun terus-terusan kieu pan isin kakak dituna ieu isin urang ini banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tak eta isin gengsi ieu gengsi urang mah panturunan sorga oh moal ini moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah aja geus kieu kumaha kajian kukumah ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapanggih wong kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikeun kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieuna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati ditunda eta ya Allah eta kos kitu yes nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo gerak kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu diletab seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak bos ini kitu bae oke cek nyana jadi geus iya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjorena nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena korma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ako Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipantian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah tah nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae
ai Habil kos urang Cilongok numpang bagus bae sia cek urang Cikupa tak eta kos kitu kayana teden bek teu kebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak kobil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komaha ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae tah korban kobil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seun tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana hah nu ditarima nu mana tah cicing bae kobil teh gas ulah loba omong ya kobil teh abah guari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun kira ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah kobil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil ieu lah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin nah musuhan ka anjeun kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan pan aing teu diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jah heueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jah heueuh atuh kong aing abeh kitu mentak tenang Kangjeng nah ieu lah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadeng eta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab ni Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeus nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'un patukubila min ahadihima ditarimana ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar
kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap sene Qabil mah henteu diterima cirina aya bae didinya teu robah-robah tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa tulan aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana kurban mana mah diterima kurban aing henteu ge atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogoh mah boluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka la imbasatta iyadaka ma la imbasatta ilayya iyadaka li taqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatula bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah la imbasatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring mah moal kudu males uluran tangan kula mah moal nyabok ka kakak kula mah moal ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah da cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka tah ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh bae gelutna lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males ta eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah dumadak bahasana
inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan. Teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua, dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mah sakadar nasehatan doang. Siang ngomong ke situ balang nasehatan sakana wah ini teu bisa diomong ku kumaha. Masya Allah. Tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu. Can aya pembunuhan pan harita. Encan aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikubahakeun lah bingung. Dijotos besi teu bae. Digebug besi teu bae, dikumahakeun ieu, dikumahakeun bingung nyana. Nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah. Manusia pertama nyana eta anak Kanjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana. Ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha. Cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hateun. Aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat. Cak iblis teh atuh teu kumaha nya can urang anu dibunuh. Japan ieu manusia kakara ge urang doang. Ngomong we nya di jero hate jeung iblis. Ya kadeulekeun ya. Deulekeun ya. Cat bae iblis teh kaluar nu hiji tek. Kahareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blak kana huluna. Hai. Oh, tak kitu ngabunuh mata. Jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jahe babarinya eta iblis nu hiji pae kakana pae geus pae nah Habil aing geus bisa sebab aing geus kuliah ngabunuh aing geus bisa sih kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna. Mandak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret gitu syariat. Masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'uz zalimin. Anda jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsuna qatlahi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ka handap baheula kalantaran teu percaya ka Adam aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana Masya Allah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep kunyana bari cerik nyaah jeung deudeuh diciuman geus paet kakade kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kanjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluar mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah
Dedeh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul bae. Dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran dedeh jeung nyaah. Masyaallah. Kudu dikumahakeun atuh ieu adi. Diciuman deui, dipanggul deui, dicium deui, dipanggul deui, dicium deui, dipanggul deui. Eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui. Geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung. Moal hirup deui kajen kukumaha ke moal hirup deui. Kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana. Fab'atsallahu ghuraba wallahu a'lam bissawab. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sambilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya deui Nabi dugi ka poe moal aya deui Nabi dugi ka poe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar
munkar wa nakir raqib atid Jibril Mikail Israfil Izrail munkar wa nakir raqib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi